Jajang ngadek-dek sieun, teu nyaho kudu ngalakukeun naon, Murad geus haroream nyarita deui, buburu nyokotan barangna tina paeton, terus ngalungkeun kunci mobil ka Jajang. Di kuring masih aya kunci cadanganna, lamun paeton anyar geus datang, ku kuring kunci cadanganna bakal dibikeun, ulah hariwang, sanajan kuring preman, kuring moal jalir janji, jadi ulah coba-coba ngulinkeun kuring, sakali kuring ngarasa diulinkeun, maneh anu bakal jadi kaulinan kuring, ngarti. Saenggeus nyarita kitu, Murad nyegat taksi langsung indit tanpa nyarita nanaon deui, kabeh babaturan Jajang anu tadina samobil karolohok. Murad memang preman anu bahulana kawentar telenges, sahao kadua gaplok, tapi ayeuna geus rada kalem tapi tetep teges, malah jadi leuwih pikasieun, enteng mikeun mobil harga miliaran kawas mere momobilan ka budak terus balik, saha anu teu sieun diperlakukeun kitu ku saurang preman. Jajang masih deui ku bari cerik, sirahna tungkul, mikiran kumaha carana menangkeun duit keur meuli paeton anyar, saupama dua mobil anu tabrakan ieu dijual, tetep acan cukup. Tapi lamun diantep, dina waktu saminggu Jajang geus moal bisa tenang, Murad pasti bakal maluru dirina pikeun dipaehan. Jajang netep dua mobil ruksak hareupeuna, tanpa bisa nanaon deui, ukur rasa hanjakal anu nyungkelit dina jero dada. Baron nyampurkeun, jadi kumaha ayeuna Jajang ngarames buukna sorangan. Kuring teu nyaho jeung kuring teu ngarti masih aya jelema anu wani meuli paeton mahal padahal rupana teu beda jeung pasat. Notif grup chat mimiti rame, saprak Jajang share video, loba anu ngungkapkeun kaprihatinan sarta nanyakeun kasalametana sarta kasalametan anu sejen, malah aya anu nyalakeun Udin lantaran ngajak balapan anu ngakibatkeun cilaka. Sanajan kumaha, kabahanana kungsi ngarasakeun kahirupan di panti babarengan, rasa saling mikanyahna hampir sarua, ku ayana Jajang kacilakaan, kabeh ngarasa sedih jeung hariwang. Tapi Udin mah curigai aya unsur ngahaja, mobil Jajang katingaleun jauh, hamo bakal menang balap, Jajang pasti sadar kana hal eta, Udin curiga Jajang nabrakeun maneh lantaran sieun kalengitan mobilna, kacilakaan dijadikeun alasan sangkan balapan jadi teu sah. Lantaran lamun Jajang jujur, sanajan katingaleun jauh, kuduna kacilakaan dina jalan saarah bisa dihindari, komo deui suasana jalan memang keur sepi lantaran poe geus maju ka peuting, tapi kacurigaan Udin teu bisa langsung diungkapkeun ka sararea sabab bisa jadi salah sangka. Udin geus markirkeun mobilna di hayat, ma emeh nyarita ka Wiwin. Telepon Jajang Win, tanyakeun ka ayaana, emah hariwang kana kasalametana. Wiwin kerung, terus nyarita ka ma emeh, ma, sapertosna Kang Jajang ngahaja, supados mobilna teu janten disumbangkeun. Ma emeh gogodek, ulah waka nyangka teu bener, anu jelas maranehna ayeuna kacilakaan, anjeun kudu ngarasa hariwang. Wiwin ungguk, bari buburu ngaluarkeun ponselna, terus nelepon Baron. Kang Baron, kumaha kaayaan sadayana? Ma emeh, hariwang sareng hoyong uninga. Baron ngajawab asa-asa, Win, Jajang biu, acan parat nyarita, ponselna direbut ku Jajang. Wiwinnya, kuring jeung nu sejen teu kunanaon, biu nabrak, tapi geus beres, sakedeng deui kuring sararea kadinya, beja keun ka ama, ulah hariwang. Upami kitu diantosan di lobi hotel, sadayana parantos lami ngantosan. Langsung we ka restoran, tanyakeun meja atas nama kuring, tapi ulah waka mesen nanaon, terus beja keun ka Udin, balap batal. Tapi bisa diteruskeun di mana mobil kuring geus diomean. Mangga, tembal Wiwin bari nutup telepon, bari menta ponselna, Baron nanya ka Jajang. Geus kacilakaan kieu, tetep rek makan malam, Jajang buburu ngajawab. Nya heuh, tujuan urang pan makan malam, keur nyugemakeun ma emeh, hayu urang buburu ka ditu. Padahal anu dipikiranku Jajang harita kauntungan tina makan malam, komo ayuna dirina butuh keur meuli paeton, Jajang boga niat rek mesen hidangan leuwih loba sangkan tagihana oge gede. Sameme indit Jajang ngumpulkeun babaturana heula. Omat, aranjeun ulah nyarita nanaon masalah kajadian biu, lamun ditanya, sebutkeun ukur tabrakan biasa, tapi kabeh geus dibereskeun, ngarti. Ngarti, opatanana ungguk, Jajang nyarita deui, kusabab Mercedes-Benz kuring radiatorna bocor jeung airbagna bijil, bantuan ngadorong heula ka sisi, kahayet urang make paeton kuduna masih bisa maju sabab ukur ruksak tukangna. Sarerea ungguk bari buburu ngadorong Mercedes-Benz ka sisi. Terus narae kana paeton nyembrung ka hayat, kabeh bengong nempo interior mewah paeton, kasub Jajang, saumur-umur dirina karek ngasaan nyupiran paeton anu karasa leuwih ngeunaheun sanajan kaayana ruksak. Jomin nyarita, paingan mahalnya karasanana halimpu jaba jokna ngeunah didiukan. Jajang ukur ngararet ka Jomin ngarasa teresep kana ucapana anu sacara teu langsung keur ngabandingkeun paeton jeung Mercedes-Benz milikna. Jajang ngahaja parkir rada jauh ti hotel, sangkan teu kanyahoan ku nu sejen. Terus sarerea turun ngajuk-juk ka hotel. Di restoran 7 urang geus narungguan, nempo Jajang datang bari diiringkeun ku opat baturna, langsung ditaranya kronologi kajadiana, tapi ukur Jajang anu ngajelaskeun, nu sejen teu wani nyarita nanaon sabab sieun salah ngajelaskeun. Teu nanaon, ukur kecelakaan biasa, karuksakan mobil bakal diurus ku asuransi.
Sarerea ngarasa regrek terus dariuk, Udin netep Jajang, terus nanya bari Sri. Jang, anjen geus katingaleun jauh, nah asa kabeneran bisa tabrakan, padahal jalan keur sepi jeung mobil anjen oge tangtu tepati ngebut pangna bisa eleh oge. Jajang ngararet ka Udin sabab kehel, disangka kuring jijienan, lamun kuring tenabrak, kuring masih bisa ngudak. Wiwin mencrong ka Jajang, analisa Kang Udin lebet akal, upami tengah aja ditabrakan, akang tos kawon. Jajang Sri, sabenerna ti awal aya kasalahan letik, kuring poho ngaktifkeun turbo. Sangkan teu didebat deui, Jajang buburu mengparkeun omongan. Barina oge awewe mah moal ngarti mobil, aya hampura, sabab booking tempatna telat, jadi ukur kabagian meja di tengah kieu. Kabeh bisa ngamaklum, ku ngalaman asup ka restoran hotel bintang 5 wae geus ngajadikeun hiji kabagjan, jadi teu paduli kana posisi meja. Fasilitas di Hyatt memang komplit, salian penginapan, aya tempat dahar, hiburan jeung rekreasi. Lokasina memang kurang HD, jauh ti Padma sarta Brilliant Clubs, tapi sanajan kitu, ngaranna di Bandung, jarang aya tempat dahar anu sepi. Jajang nyamburkeun manajer, kuring Jajang anu tadi booking, jadi omat bil tagihan meja 03, engke ka kuringkeun. Jajang balik deui terus diuk bari nyarita ka Udin. Din, anjen pasti kakara dahar di tempat mewah kieu pan, anjen kudu nganuhungkeun ka kuring lantaran dibawa ka dieu, daripada dahar di ngalimet. Udin teu kuat nahan Sri, buburu Udin tunggul. Duit dina kartuna bisa dipake meuli Hyatt, Padma milikna, KB kelas di Brilliant Clubs oge gratis keur dirina, acan di rumah klasik, Udin boga ruangan khusus anu dijieun ku Kang Bahar keur tempat daharna, eta oge gratis, jadi omongan Jajang asa teu perlu ditembalan. Nempo Udin anu hare-hare, Jajang kehel, keur mah kehel ti leletik, ayeuna geus dewasa oge katempona ku Jajang sikep Udin masih pikakoheuleun, saurang pangangguran tapi sombong, jadi Jajang buburu mikir, neangan cara pikeun ngawiwirang Udin. Jajang akhirna ngobrol jeung Baron sarta Jomin anu masih bisa diajak nyarita. Saenggeus sarerea kaciri kumplit ngariung, maemeh buburu nyarita. Barudak, emang nganuhungkeun pisan geus dibawa dahar di dieu sarta bisa ngariung jeung aranjan anu geus pisah ti emah salila 7 tahun. Jojo buburu nyarita, ma, naon maksad emah, eta tos sakeudahna kumargi emah tos salamet tina operasi. Maemeh ungguk, terus nyarita deui, sabalikna kumaha kahirupan aranjan saenggeus ninggalkeun panti. Udin buburu nembal, ma, sadayana sae, aya grup chat anu didamelku Wiwin kangge silih talingaken, dina grup chat sadayana sering ngobrol silaturahmi. Kabeh ungguk panuju kana jawaban ti Udin, sanajan pada umumna eueuh anu senang, tapi ku ayana grup chat, kabeh tetep bisa silih nganyahokeun kahirupan masing-masing sakaluarna ti panti. Jojo nanya ka Jajang, Jang, tadi anjeun nyebutkeun geus jadi direktur di hiji perusahaan, bener eta teh? Jajang Sri, karek satengah tahun jadi direktur operasional. Baron curinghak, gaji anjen pasti gedenya Jang, pangna bisa boga imah sorangan jeung meuli Mercedes-Benz. Jajang ungguk, terus ngarahu, gaji mah ukur 8 juta, tapi cukup laker sapopoe mah, kabutuhan kuring loba, jadi tara aya sesa, nyiar tambahan ukur ngarepkeun tina bonus jeung komisi. Jajang ngararet ka Udin anu keur jongjon main game dina ponselna ku juru panona, ngarepkeun Udin ngadengekeun kana omongana. Ayeuna kuring keur ngurus hiji proyek, lamun hasil, keuntungan pribadi bisa ratusan juta. Ngadenge omongan Jajang anu sejen ngarenjak, Jojo penasaran nanya. Memangna naon jenis usahana bisa boga keuntungan gede kitu? Jajang ngajelaskeun, kuring digawe di salah sahiji anak perusahaan grup kulawarga Wijaya, anjeun nyaho sakumaha beungharna kulawarga Wijaya pan, miliaran, jadi lamun kuring menang keuntungan ratusan juta, tak aneh. Udin anu kacirina hare-hare langsung kerung, grup perusahaan kulawarga Wijaya, eta pan anu Salman. Nah Jajang bener jadi direktur anak perusahaana, kumaha jelema anu boga sifat kawas Jajang bisa dipercaya ku Salman, iya aneh. Ningali Udin mimiti merhatikeun caritaan, Jajang ngararet ka Udin. Din, anjeun nganggur, ukur ngandalkeun pamajikan pikeun nganafkahan kulawarga. Baron jeung Jomin langsung nyakaka nyengselikeun Udin. Udin Sri, lain kuring teh hayang digawe, tapi kuring sibuk, jadi teu sempat neangan gawe. Jajang kerung, sibuk naon, nah jelema nganggur bisa sibuk. Udin buburu ngajelaskeun, waktu kuring beyak pikeun ngurus pagawean di imah, masak, nyusuh, ngumbah wadah, sasapu, ngepel, balanja, jeung sajabana, eta pan nguras waktu. Sanajan Udin nyaritakeun anu sabenerna, tapi kadengen aku batur kawas lulucon, jadi Udin beki disalangsrikeun. Jajang gogodek, kuring teu ngarti ku jalan pikiran anjeun, tega ngagawikeun pamajikan bari anjeun senang-senang di imah, anu biu dicaritakeun eta pagawean awewe hungkul, kabeh oge bisaan, anjeun lalaki. Kuduna bisa leuwih ti kitu. Jajang nyekelan tak-tak Baron, Din, anjeun bisa gawe jadi asisten kuring kawas Baron, kuring masih butuh sababaraha asisten. Baron memang ti mimiti kaluar ti panti langsung nuturkeun Jajang, saperti Udin anu kungsi bareng jeung Jojo, Udin buburu nanya ka Jajang. Oh, jadi Baron asisten anjeun, Jajang ungguk,
Enya, matak buru anjen oge bantuan kuring teu butuh keahlian jeung pangalaman nanaon, asal anjen bisa ngajieun kopi atau ci enteh keur ngalayanan kuring, eta geus cukup, kuring sanggup mayar 500.000, kumaha daek. Udin Sri, 500.000 ukur ngan teu rancai keur anjen, gede teuing atuh gajina, kuring era digaji sakitu bisi ngaberatkeun anjen. Jajang kerung, Din, kuring karunya wika anjen, tempo baron, sarua digaji sakitu, tapi betah sabab leuwih ti cukup, daripada nganggur teu ngahasilkeun nanaon, jadi pikirkeun deui, anjen bisa ngamimitian iraha wae, anu penting bejaan kuring. Beungeut baron kaciri bararem sabab era, gajina pangleutikna di kantor, Jajang geus ngagawikeun dirina pikeun jadi tukang ngelapan kaca unggal poe, gaji sakitu tangtu teu cukup, ngan baron maksakeun. Udin gogodeg, teu bisa Jang, hampura, kuring geus biasa nganggur, lamun kuring gawe, kuring moal bisa sarebrang. Maeme buburu nengahan, emat teu bisa lila, loba keneh urusan di panti, jadi ulah loba ngobrol anu teu perlu, hayu urang mesen daharan ngarah buburu balik. Jajang ngararet ka Maeme, ieu sanes cariosan teu penting mah, abdi hawatos ka Udin anu nganggur. Jajang ngararet ka Sarerea, anak perusahaan Wijaya anu dicekel ku kuring ngajalankeun pendanaan, tapi proyek anu dijalankeun ku kuring beda, konsep anyar hasil rekayasa kuring sorangan. Kuring bisa ngabantu nikelkeun kauntungan pikeun jelema anu nunda modal, sabab kauntunganna gede, eueuh salahna kuring hayang ngabantu babaturan anu nganggur pan. Jojo curinghak bari nanya, kauntungan gede, Jajang umbuk. Gede pisan, sabab kuring pinter ngamanfaatkeun peluang, lamun henteu, moal mungkin kuring bisa meuli Mercedes-Benz, lain ukur hiji, aya 3 mobil di imah. Mobil naon wae, Jojo nanya deui, Audi jeung Phaeton, kabeneran kunci Phaeton dibawa, yuk tempo, cuk Jajang bari ngaluarkeun kunci Phaeton milik Murad, terus ditunda dina meja. Jajang ngararet ka Udin, bari nyarita deui teu elem-elem. Tingali logo dina kuncina, VW Phaeton, sabenerna mobilna teu beda jauh jeung Passat anu hargana murah, kusabab kuring teu resep pamer, kuring ngahaja meuli Phaeton ngarah teu ka ciri mobil mewah. Bari nyarita kitu, aya rasa nyeri dina hate Jajang, sabab justru dirina anu samemehna teu bisa ngabedakeun Passat jeung Phaeton anu antukna kudu nerei karugian miliaran. Jojo kolohok nempo kunci Phaeton dina meja, terus muji ka Jajang. Ieu tipe VW pangmahalna, mobil mewah tapi tampilan murahan, hebat, anjeun bisa meuli Phaeton. Tapi opat urang anu tadi babarengan sa mobil jeung Jajang kabeh tungkul, sabab nyaho Jajang keur ngabohong, opatanana teu nyangka, hal sarupa kitu masih bisa dipake agul ku Jajang, sabab sieun ku Jajang, hiji GO anu wani komentar. Jajang Sri, beki lila beki loba jelema anu nyaho metode usaha kuring anu bisa ngahasilkeun kauntungan gede dina waktu singkat, antukna loba anu milu nunda modal di kuring. Jojo unggut-unggutan, terus nanya deui, Phaeton modal naon milik anjeun? W12, 12 silinder, tembal Jajang, edan, eta pangmahalna, cuk Jojo kumecrek. Jajang ungguk, acan sabaraha, ima kuring leuwih mahal, intina sanajan gaji kuring letik, tapi bonus jeung komisina gede, moal lila kuring bakal jadi miliarder. Jojo curinghak, Jang, lamun kuring nyimpen dana, anjeun bisa ngalipatkeun kauntungan gancang keur kuring teh, calon mitoha kuring piduit, kuring butuh imah keur syarat sangkan bisa ngawin anakna. Udin ngararet kerung ka Jojo, sabab aneh, tadi Jojo nyebutkan putus, tapi kabogona masih dicaritakeun, jelas Jojo bogohan pisan jeung hayang balikan deui. Jajang ngararet ka Jojo, paromana kaciri atoh, Jo, tangtu bisa, beki loba anjeun nitip duit ka kuring, beki loba hasilna anu bakal ditarima ku anjeun tiap bulan. Jojo nyarita deui bari ngalengis, lamun kitu, bantuan kuring Jang, kuring teu boga keahlian ngagolangkeun duit, kuring kungsi dagang tapi bangkrut, masih aya satik simpenan, ngan kuring masih bingung rek digolangkeun ku cara kumaha. Teu masalah, salila anjeun nunda modalna gede, kuring pasti ngabantu, tapi lamun satiknya hampura, kuring moal bisa tembal Jajang. Jajang ngajanekenkeun kudu modal gede, sangkan Jojo teu kagok nitip duit ka manehna, Jajang kudu neangan sagala cara ngumpulkeun duit sagede-gedena pikeun meuli Phaeton keur ngagantian ka Murad. Rekayasa dana anu dijieun ku Jajang sabenerna ukur panipuan, loba investor anu teu ngarti kumaha cara ngainvestasikeun duit, ieu anu dimanfaatkeun ku Jajang, sabenerna teu ngahasilkeun nanaon, saengjusna dana aya di Jajang, dana eta bakal jadi modal awal sarta teu bisa dibalikeun, jadi Jajang bisa ngagolangkeun heula duitna keur kauntungan dirina sorangan, ukur mere kauntungan bulanan ala kadarna. Hal ieu pernah kaalaman ku Lastri Basanunda di asuransi Tea, salila duitna aya di perusahaan, Lastri teu bisa menta jinisna lamun harita teu ditulungan ku Udin. Jadi upama Jojo jadi nitip, titipan Jojo lain investasi keur kauntungan Jojo, tapi keur ngamodalan Jajang, anu tangtuna kauntunganna oge keur Jajang, Jojo ukur narima ala kadarna ti Jajang. Jojo kerung, sabab simpenana teu loba, tapi dirina ngarepkeun pisan Jajang bisa ngabantu pikeun ngagolangkeun duit anu satik eta sangkan jadi gede, Jojo ngalengis deui. Jang, bantuan kuring, piraku anjeun tega nempo babaturan sapanti saperti kuring hirup dina kasusahan.
Jajang Sri, sakali deui, lain kuring teh hayang ngabantu, ngan lamun duit anjen satik eueuh gunana, tapi kuring masih boga cara sejen khusus keur anjen. Jojo curing hak, naon, buru sebutkeun, Jajang buburu nyarita. Kuring boga babaturan anu ngurus pinjol, cukup nunda KTP, manehna bisa nginjeman anjen duit, tah coba tambahanku cara eta, sabaraha simpenan anjen, tambahanku duit ti pinjol, kareka kuringkeun, minimal aya 10 juta, kuring bisa ngabantu anjen, ku 10 juta eta, kuring bisa mere keuntungan ker anjen 1 juta sabulan tanpa anjen kudu capek digawe, 10 bulan duit anjen bakal balik modal. Jojo ato, coba kenalkan ka kuring butuh 6 juta deui, sabab simpenan kuring ukur aya 4 juta. Jajang Sri, ku kuring dikirim kana WA anjen link aplikasina, anjen bisa daftar sorangan tina aplikasi eta. Jojo ungguk, nuhun Jang, anjen geus muka jalan piduiten ker kuring. Jojo yatim piatu anu teu sakola jeung hese ngarti sanajan salila di panti sarua di Warah, jadi nepi ka ayeuna Jojo masih buta huruf. Basa saproyek jeung Udin, Jojo kabongroy ku awewe nepi ka milu ka lembur eta awewe di Garut, ngan nya kitu, usaha dagangna kala bangkrut, sarta kudu nying harapan pamenta pimito hayuna anu mere tanjakan kudu ngabogaan imah heula. Jadi Jojo boga harapan gede pikeun bisa dibantu ku Jajang. Ningali mental Jojo, Jajang ato, sabab jelema model Jojo pasti gampang pisan ditipuna. Aya loba weh jalma saperti Jojo. Jajang moal pusing, isuk geges bisa mesen inden paeton. Salian Jajang bakal narima duit ti Jojo. Jajang oge bakal narima komisi ti babaturana anu ngelola pinjol lantaran geus ngapromosikeun Jojo. Sedengkeun Jojo, jelas moal loba mikir nanaon. Bunga pinjol gede, eta kudu dibayaran. Tanpa sadar, lain Jajang anu ngabantu Jojo, tapi Jojo anu ngabantu Jajang, sabab sabenerna Jajang anu nginjem ka pinjol make atas nama Jojo. Jajang tepaduli ku gedena bunga pinjol, Jojo anu bakal ditatagi mayaran, lain dirina. Sababaraha urang katarik ku janji Jajang anu bisa mere kauntungan 1 juta sabulan cukup ku nyimpan 10 juta, hartina 10% kauntungan murni. Usaha naon anu untungna kitu tanpa gawe sama sakali. Jomin oge kabita sarta nanya ke Jajang, Jang, kuring bisa miluan. Jajang netep ka Jomin, tangtu bisa, beki gede anjen nitip ka kuring, beki gede oge kauntungana. Sip, lamun kitu kuring miluan, tembal Jomin atoh. Ma eme anu ti tadi merhatikeun nyarita ka Jajang. Jang, hati-hati, dina TV polisi geus loba ngabongkar jeung newakan jelema anu kalibat praktek pinjol saperti anu ditawarkeun ku anjen biu. Saran ema aranjen KB ulah ti gujubar kana masalah gede, neangan duitku cara gampang tangtu teu wajar. Jajang tenyang kama emeh bakal ngaruksak niatna. Ma, rarencangan abdi pinjol resmi, bungana oge teu ageng, bakal katutup ku kauntungan ti abdi, saleresna upami dana cekap mata kedah ditambihan ti pinjol, tiasa langsung dika abdi keun, niat abdi nulungan, sanes hoyong ngusukeun. Jojo buburu nyarita, Jang, kuring percaya ka anjen, buru bikin aplikasi pinjolna ka kuring bakal nginjem 6 juta, saenggeus dihijikeun jeung 4 juta simpenan kuring, 10 juta bakal buburu dibikin ka anjen. Udin memang ngaja acan komentar, tapi KB obrolan diregepkan pisan, akhirna Udin nyarita. Jang, tadi anjen nyebutkan digawe di anak perusahaan milik kulawarga Wijaya, sakanya ho kuring kulawarga Wijaya teu kalibat dina jenis usaha model kitu. Jajang jebi, Din, mane pangangguran, nyaho naon masalah bisnis batur, memang nawau ka kulawarga Wijaya. Udin ungguk, bener, kuring memang teloba nyaho, naon atuh ngaran perusahaan anjen teh. Mutiara Asuransi, tembal Jajang, Udin kerung, terus unggut-unggutan karek inget. Mutiara Asuransi anu geus nipu Lastri, direkturna ngaranna Heri sarta didukung ku Kang Bahar, tapi naha ayuna bet Jajang, jeung lamun bener milik kulawarga Wijaya, piraku Mutiara Asuransi teu wawuh ka Freddy Wijaya nepikeun ka harita Freddy disariksa ku anak buahna Kang Bahar. Udin buburu nanya ke Jajang, Jang, direkturna Heripan, Mutiara lain milik kulawarga Wijaya, anjen ulah ngabohong. Jajang ngarenjak, tenyang ka Udin nyaho perusahaana jeung ngaran bosna, tangtu Udin oge nyaho praktek panipuan anu dilakukan ku perusahaana. Memang dirina keur ngabohong, tapi tenyang ka kabohongana langsung kanyahoan ku Udin. Ningali Jajang ngarenjak, Jojo ngararet ka Udin, Din naon maksud anjen, geus sidik Jajang rek nulungan kuring, anjen taresep nempo sobat bisa hirup senang. Udin ngararet ka Jojo mangkarunyakeun sarta prihatin ku pamikiran Jojo anu pondok, pantes rek diborotan ku awewe jeung daek diteken ku calon mitohana oge, sabab Jojo teu bisa mikir panjang. Sabab kasarere oge Udin nyaah, jadi teu kapapanjangan nyarita deui. Keun bae, sugan saenggeus ngarasa katipu, Jojo bakal buburu sadar, percuma di papatahan ayuna, anu aya malah bakal malik teu suka ka Udin. Udin ngararet ka Jajang, lamun kitu, sok bantuan babaturan sing jujur, hampura lamun biu kuring salah nebak. Udin acan pernah jadi jelema jahat, hayang ngejet batur tina kasusahan,
tapi anu dipikarunya oge kudu ngartien dirina keur susah sarta bisa ngabedakan salah jeung bener, nying harapan Jojo Udin jadi serba salah, diantep karunya, ditulungan bakal salah tarima. Jo, Jang, lamun rek terus ngobrolkan masalah bisnis aranjen, terus keon dina chat WA urang di dieu pan rek dahar keur nyugemakeun emah, buru pesen daharan heula. Jajang ungguk, buburu mikeun buku menu ka Ma Emeh. Ma, sok pesen tuangeuna, teu kedah asa-asa, Ma Emeh gogodek. Ema acan pernah asup ka tempat kieu, teu nyaho cara mesena jeung teu ngarti bahasana, sok kumarane anu ngarora, pokona ema mah kumaha marane weh. Buku menu dicokot deui ku Jajang, upami kitu, abdi anu mesen. Jajang ngageroan pelayan pikeun nyatet pesenan, manehna sorangan langsung ngabacakeun pesenana, anu dipesen daharan mahal hungkul bari porsina loba, ukur Udin jeung Ici, anu ngarti jeung bisa nebak hargana kana sagala pesenan Jajang, anu sejen mah teu nyarahon, conto abalon premium, eta kerang langka anu memang ngeunah, tapi hargana bisa 100.000 saporsi letik. Jojo ngararet harga anu memang aya dina menu, terus ngarenjak. Jang, ulah anu mahal-mahal, kuring ukur boga duit 200.000, moal bisa balik ka Garut atuh lamun kudu beyak sakali dahar di dia. Jojo jelas panik, memang usul Jajang samemehna satengahna bakal ditalangan ku Jajang sesana dibagi rata, tapi lamun anu dipesen daharan mahal hungkul tetep wae bakal nyekek beheng. Jajang muncereng ka Jojo, paingan atuh calon mitoha maneh mere tanjakan kudu boga imah heula. Dagening maneh mah pelit, terdahar wae itungan, kolot mana anu daek mikeun anakna lamun calon salakina pelit kawas maneh. Jojo langsung tungkul bari bangetna bararem, Jang, kuring masih sare di mes perusahaan, ayeuna sanajan keur tugas ka Bandung, uang saku kuring ukur 100.000 sapoe, piraku keur dahar sakali kuring kudu puasana 2 poe. Jajang jebi, ta ane maneh salilana susah, sabab teu bisa ngamanfaatkeun duit, rek kumaha bisa hirup senang lamun panghasilan ngandalkeun ti sasumber. Percuma boga duit lamun dikekeuak hungkul bari teu dibalanjakeun, ukur minuh-minuhan dompet, lamun anjeun pelit, kuring teluas ngabantu anjeun, pan tadi geus disebutkeun ku kuring, mancing duit kudu ku duit, beki gede apana beki gede deui hasilna. Dikitukeun ku Jajang, Jojo langsung cicing, sabab Jojo butuh bantuan Jajang, Jojo teu wani loba carita deui, ulah nepi ka Jajang kasinggung ku omongana. Anu sejen oge kerung, sabab naon anu diomongkeun ku Jajang memang asa kaleuwihi, tapi ningali Jojo dikitukeun ku Jajang, nu sejen oge teu wani nyarita, ngan anu jelas, daharan ngeunah naon wae anu datang, bakal karasa teu ngeunah, sabab kasiunan teu bisa mayar sarta kawiwirangan. Jajang nyarita deui ka pelayan, sabab dina menu lobster, tapi pasti lobster mah aya pan, jienkeun sing loba make sababaraha jenis olahan. Pelayan ungguk, mangga pa, tapi kantun lobster premium, rata-rata bobot 500 gram kaluhur. Jajang ungguk, keun bae, jienkeun 3 kilo heula, bawakan oge campanye of spades 2 botol. Pelayan ungguk deui, Jang, ulah sagala dipesen atuh, acan tangtu batur beki kana naon anu dipesenku anjeun biu, di dia aya emah, anjeun pan nyaho karesep emah, komo deui emah karek cager, teu sambarangan kadaharan bisa asup. Jajang molotot ka Jojo, sangsara oge ari dahar mah kudu dipentingkeun, teu pira daharan, barina oge bakal asup kana beteng sorangan, maneh mah keur diri sorangan wae pelit, komo keur batur. Terus Jajang ngararet ka pelayan, kerapu jeung sirip hiu ulah poho tambah keun, jik buru, ulah lila teuing. Dina pikiran Jajang geus kabayang gedena piuntungan lamun bil dahar ayuna ditagihkeun ka kantor, jaba betengna bakal warak tanpa kudu ngaluarkeun duit loba, Jajang teu paduli kanu sejen anu harita geus teu geunah cicing bari silih reret. Lamun eueuh Ma Emeh, saware geus hayang balik ngundurkeun diri saacan hidangan datang, Ma Emeh oge kaciri teu sugema. Jang, naon anu dipesenku anjeun emah teu beki, bisa teu diganti ku kadaharan Sunda biasa. Jelas Jajang moal mungkin ngaroba menu anu itungan geus asup kana otakna, samal mahalna kadaharan Sunda, moal nutupan kana targetna. Ma, salira teu kedah masak, kantun tuang, sadayana kantos ngaraosan papasakan Sunda, teu aya lepatna ayuna ngaraosan anu benten, sakumaha awisna abdi sadia mayar satengahna, asal emah sugema, anu sanes oge moal kaabotan, naon deui anu kedah diemutan ku emah. Jajang ngararet ka tiap jelema anu ukur ngeluk tungkul teu cumarita, nempo kabeh cicing, Jajang asa beki pangbenerna. Ti awal Udin memang geus ngarasa aya anu teu beres, ti mimiti Jajang nabrakeun mobilna sangkan teu kalengitan Mercedes-Benz, ayuna maksakeun kahayangna ka batur sangkan warak sorangan, jelas Jajang jelema deleka. Anu dahar ngariung bisa disebutkeun jelema letik kabeh, tapi Jajang tega nyaruakeun jeung jelema beunghar kelas atas, Udin teu tega nempo batur-baturna anu tungkul sabab kasiunan mayar mahal. Rek kumaha bisa nikmat dahar dina kaayan modal kitu. Jadi Udin buburu nyarita ka sararea, dengekeun ku sararea, ku sabab Jajang sanggup mayar satengahna, anu satengahna deui bakal dibayar ku kuring, jadi ukur duaan anu mayar, aranjeun teu kudu ngaluarkeun duit, sok dalahar sing nikmat, ulah mikiran nanaon deui. Jajang langsung nyerenge ka Udin,
anjen teu saladin, ti iraha jelema nganggur wani neraktir batur, teu sieun kabuhulan. Udin seri, dikira ku anjen kuring teu mawa duit, sok urang bayar heula masing-masing 10 juta urang dahar 20 jutaan petingnya. Nyaan, Jajang langsung sumanget, Udin muka GoPay terus ngageroan pelayan bari nembongkeun kode QR. Tah pindai, potong GoPay kuring 10 juta, hitung daharana, lamun acan 20 juta dina meja, tambahan deui menu-menu kadaharan Sunda anu aralus. Pelayan buburu nembalan, bari mawa ponsel Udin jeung Jajang ka kasir pikeun dipindai kode QR-na. Mangga pa, Jajang atau kacida, sabab bil 20 juta bakal ditikelkeun ku kasir jadi 40 juta sesuai perjanjian. Ku Jajang bakal dicairkeun ka kantorna, Bos Heri pasti moal loba tatanya, jelas Jajang bakal untung gede. Di jero hatena, Jajang nganuhungkeun pisan ka Udin, sabab dirina bakal lepas tina masalahna jeung Murad, paeton bisa buburu dipesen. Ma emeh, ngareret ka Udin bari ka tembong bengetna ngarasa karunyaan ka Udin. Tapi Udin ungguk sebagai jawaban yen dirina teu kunaon, ma emeh sering ngarasa regrek, keur Udin harga sakitu ukur nyiduh, naon anu keur dipikiran ku Udin ayuna nyaeta geus waktuna ngawara Jajang. Icih kerung bari ngareret ka Udin, ti mana Udin boga duit sakitu, naha teu pernah nyarita ka dirina. Pelayan datang deui bari masrakeun ponsel ka Udin jeung ka Jajang, terus nyarita bari ka tembong bunga, sabab aya meja anu tamuna ka tempona teu barogan duit, tapi pesen daharan loba. Parantos beres pa, menu katuangan Sunda oge tos ditambikeun kana pesenan kangge ngajejegan 20 juta. Sarerea atau akhirna daharan Sunda anu dipikahayangna oge bakal dihidangkeun tanpa kudu milu udunan mayar, utamana Jojo, anu tadina kaciri pias, bengetna mimiti cahayaan deui. Duit 200.000 dina sakuna bakal awet, buburu Jojo pamit ka toilet pikeun ngosongkeun esi betengna sangkan bisa dahar leuwih loba. Teu lila pramusaji geus ngadorong roda hidangan, anu esina rupa-rupa daharan, terus kabeh dipindahkeun sarta disusun rapih dina meja, malah aya kambing guling sagala. Kabeh langsung ngahanca hidangan, kaciri Jojo jeung Jajang anu kokomoan, sagala didahar sagala diasaan, ma emeh bunga ngalalajoan kabeh barudakna sugema, ma emeh sorangan ukur milihan kadaharan Sunda anu memang geus teu aneh, gurame, sambel, lalap jeung sajabana bari porsina teu loba, tapi kabeh ngamaklum sabab ma emeh geus kolot, nafsu daharna teu kawas budak ngora. Jojo saacana tara nginum, tapi sabab aya sampanye gratis, hampir sabotol beyak ku sorangan. Bari dahar baron ngajieun video selfie, ponselna ditojokeun ka dirina jeung daharan anu ngalaya dina meja. Peting ieu kuring bunga, asa jadi raja, tempo naon anu didahar ku kuring ayuna, teu beda jeung kadaharan para gegeden. Nu sejen ngaras kahibur ku kalakuan baron, jomin milu nyarita harapan ponsel baron. Bener guys, ieu di Hyatt, Hotel Bintang 5, nuhun ka Pa Jajang anu geus neraktir. Wiwin langsung muncereng ka Jomin, nah make nuhun ka Kang Jajang hungkul, Kang Udin teu disebut. Jomin nembalan, di dia aya 12 urang, artina genep urang tanggungan Jajang, genep urang deui tanggungan Udin, kuring anu kaasup ditraktir ku Jajang. Jojo samutut bari sungutna pinuku minyak lantaran keur ngeremus kambing guling, sukuna diangkat sabelah kana korsi, tapi tetep hayang milu nyarita bari ngosom. Ceuk Udin tadi ulah mikiran nanaon deui, dalah hasil nikmat, ulah nyarita anu matak ngaruksak selera dahar. Udin ukur gogodek jeung hayang sri ningali kalakuan batur-baturna anu teu bisa ngabedakeun dahar di hotel jeung dahar di warteg, tapi Udin bisa ngamaklum. Ngan jujur, ku parobahan sikap Jojo anu gagabah, Udin jadi hariwang, baheula Jojo bager, nurut, nepi ka Udin sorangan geus nganggap dulur, ngan saprak papisah di proyek, ayuna Jojo kaciri saperti jelema linglung jeung rada heuras sirah, hese diingetan, teu bisa ngabedakeun bener jeung salah. Bisa jadi lantaran kasangsarana sarta pangaruh cintana anu geus katalanjuran ka kabogona, katambah tanjakan ti calon mitohana sangkan ngabogaan imah heula, meren eta anu geus ngarobah pola pikir jeung sikepna, jujur Udin ngarasa kuciwa ku Jojo. Jojo teu saperti Darwin, saruan sobatna Udin, tapi Darwin mah leuwih ngarti kana harga diri. Sabot anu sejen keur narikmat dalahar, Udin pura-pura pamit ka toilet anu sabenerna mah ka kasir. Kuring ti meja 03, menta faktur anu 20 juta tadi, patugas kasir nanya. Kangge perusahaan atanapi pribadi, naon bedana, Udin kerung. Kasir buburu ngajelaskeun, upami kangge perusahaan, ku abdi tiasa ditikelkeun pangaosna. Pribadi, ceuk Udin bari gogodek, untung manehna geus curiga ti samemehna, pasti Jajang bakal ngamanfaatkeun faktur, jadi buburu di pihulaan. Mangga pa, sebatkeun nami baba, tembal kasir, Udin Subrata, ceuk Udin. Patugas kasir ungguk bari ngetik ngaran Udin sarta nyetak faktur dina printer, faktur harga 20 juta akhirna kaluar, saenggeus dicap terus dipasrakeun ka Udin. Udin mariksa faktur, saenggeus dianggapna beres Udin nganuhungkeun terus balik deui kana meja. Dina jero hate Udin ngagerantes bari ngararet ka Jajang anu keur nguyup sampanye. Lebo Jang, anjeun kapihulanku kuring, icih Noel Udin bari ngaharewos lalaunan. Kang, ti mana artos 10 juta,
sareng kunaon akang wantun mayaran satengah tina total tagihan. Udin ngejelaskan, duit simpenan akang, kunaon ayuna dipake mayar dahar, keoge nyai bakal ngarti. Ici ungguk, sapertosna akang nuju ngawara Jajang. Udin ungguk bari seri, kergelis teh pinter, anjen bener nyi. Ici oge seri, jalmi sapertos Jajang memang pika kehelen, tadina abdi anu bade nalangan satengahna, ngan untung akang kagungan inisiatif nyarios ti payun. Udin seri, beki lila nyai jeung akang ges sahate, nuhun nyi ges ngadukung akang. Benget Ici langsung bararem era, teu lila Jajang oge nangtung bari sasampoyongan sabab loba teuing nginum, Jajang pamit ka toilet. Sok sing jarong jon dahar, ulah asa-asa, beakeun kabeh, kuring kudu kiih heula. Jojo buburu nangtung nyitelan lengan Jajang, jang kade labuh, dibarengan ku kuringnya. Lengan Jojo buburu dikepeskeun ku Jajang, montong, kuring acan mabok. Tapi Jojo tetep nutur keun, di kamar mandi Jojo ngompol dina urinoir gigireun Jajang bari nyarita. Jang, kuring geus ngeusian formulir dina aplikasi pinjol, untung wifi hotel teu make sandi, jaba akses internetna gancang. Jajang ngararet ijit, bener-bener teu gablek ka era, gerentesna, tapi Jajang resep ku sikap belegukna, jelema model kieu bakal babari ditipuna. Aju keun sing loba, ulah ukur 6 juta, lamun geus cair, transfer keun buburu ka kuring, ku kuring bakal langsung digolangkeun, anjeun tinggal nungguan hasilna 10% tiap bulan. Jojo ungguk, nuhun Jang, kuring geus teu sabar hayang buburu kawin. Jajang ungguk, enya, matak buru keun setor heula ka kuring, ulah dilila-lila. Jojo kerung, tapi syaratna kudu ngunggah KTP dina aplikasi, sedangkan KTP kuring aya di mes, jadi kudu balik heula ka Garut, pokona beres dahar kuring rek langsung balik ka Garut, anjeun kudu sabar nepi ka isukan. Jajang molotot, beleguk, kumaha maneh bisa wani indit ka Bandung bari teu mawa KTP, tapi teu nanaon, isukan ku kuring ditungguan. Jojo ato, leungeunna ngadek-dek nepikeun ka ciompolna uprat-apret kana calana, tapi buburu dilapan ku tisu toilet. Jang, nuhun pisannya, kuring rek ngajukeun injeman maksimal sangkan bisa nunda leuwih gede di anjeun. Jajang ungguk, lamun bisa, datangan ka bogo jeung calon mitoha anjeun, injem duitna pikeun nambahan, bari carita keun anjeun bakal investasi di kuring sangkan duit anjeun anakan, kuring yakin lamun anjeun bener ngajelaskeunna, calon mitoha anjeun pasti satuju, malah anjeun bakal dipuji. Jojo unggut-unggutan, bener, calon mitohana geus nganggap hina ka dirina, ayuna waktuna pikeun nunjukeun yen dirina mampu neangan duit loba. Satepina ka Garut, kuring pasti bakal nyarita, anjeun ulah hariwang. Jajang ungguk bari nyeletingkeun calana terus kukumbah lengan. Jo, anjeun balik deui kana meja, kuring rek ka kasir heula. Rek naon ka kasir, pan tadi geus mayar, tanya Jojo. Jajang seri, kuring rek ngabuking tempat deui keur isukan, sabab kuring rek neraktir klien dahar di dia. Jojo ungguk, oh kitu, nuhun sampanyena Jang, kuring karek ngasan rasa sampanye, ternyata ngeunah pisan, jadi dedeyen. Jajang seri nempo kapolosan jeung katololan Jojo. Tepi ka kasir Jajang mikeun kartu nama bari nyarita. Jienkeun faktur meja 03 anu tadi mayar 20 juta make atas nama perusahaan kuringnya. Patugas kasir buburu nyarita, faktur meja 03 tadi tos disuhungkeun. Naon, kusaha, Jajang ngarenjak, kasir ngecek salinan faktur. Ku Pak Udin Subrata, Jajang langsung ambek bari najong meja kasir, terus kuku lutus. Koplok, si Udin geus mihulaan, mana make ngaran pribadi Dewi, faktur geus make nomor seri, jelas moal bisa dicetak 2 kali. Jajang lain ngan ukur gagal narima panggantian ti bosna, tapi nombokan 10 juta. Faktur hiji-hijina bukti pembayaran anu sah, jelas Jajang ambek lantaran dicokot ku Udin, sabab harapana pikeun mawa faktur ka kantorna sangkan menta digantian jelas jadi teu bisa, salianti eta Jajang oge kalengitan 10 juta, anu sakuduna bakal menang untung 30 juta, sabab lamun faktur atas nama perusahaan bisa ditikelkeun nilaina jadi 40 juta. Nepi kana meja Jajang langsung molotot ka Udin, mana faktur ti kasir, ka dieu ken. Udin ngareret, duit kuring 10 juta dina faktur, jadi satengah faktur milik kuring. Jajang beki ambek, mane pangangguran, keur naon faktur. Udin seri, di restoran mana wae, sanajan teu dipenta faktur wajib dikaluarkeun ku restoran keur bukti mayar pajek ka nagara, lamun kuring teu menta faktur, sarua jeung kuring ngadukung kacurangan jeung ngarugikeun nagara. Wiwin milu ngajelaskeun ka Jajang, leres Kang Jajang, restoran sareng toko retail. Eta pelanggar tertinggi masalah pajak, kewajiban urang salaku warga negara mantuan pamarentah supados anu teu taat mayar pajak janten mayar. Sarerea oge ungguk ngabener keun, Jojo seri, tapi restoran bisa dibadamian, teu kudu dipenta faktur, tapi urang kudu menta diskon, atawa menta bonus minuman ringan. Kabeh jelema mureleng ka Jojo, Udin nyarita ka Jojo. Jojo, nasaprak jauh jeung kuring otak anjeun jadi ruksak, anjeun kudu diajar leuwih jero masalah hukum sangkan ngajauhkeun diri anjeun tina urusan jeung hukum. Jojo kerung, nagara geus beunghar, nah masih kudu culametan kana rejeki rakyat letik.
Jajang mencrong ka Udin bari masih nangtung nulak cangkeng. Din, ulama patahan masalah pajak ka kuring butuh faktor lain hayang ngadengekeun ceramah anjen. Udin nyuruput heula es jeruk harapena terus nyarita ka Jajang. Terus naon gunana faktur ieu keur anjen? Rek dipake menta panggantian ti kantor anjen. Pan atas nama kuring, satengahna oge duit kuring, anjen rek neangan untung tina dahar anu tujuanan nyugemakeun maeme ieu. Tega pisan lamun bener. Jajang kolohok, pikiran Udin geus bisa nebak tujuana. Teu kitu Din, alasan kuring sarua jeung anjen, kuring oge mayar pajak. Udin ungguk, terus ngacungkeun jempol. Oh kitu, sugan teh aya maksud sejen, hampura lamun kuring geus goreng sangka sarta salah nebak. Terus Udin ngaluarkeun faktur, sarta ditembongkeun ka Jajang. Tah tempo jang, fakturna geus atas nama kuring, nilaina 20 juta, hartina tina ieu faktur, restoran geus mayar pajek ka nagara 2 juta, anu sabenerna anjen jeung kuring anu mayar pajek, lain restoran, lamun faktur teu dipenta, urang geus zolim ka diri sorangan. Jajang molotot, saha anu nita anjen menta faktur, kuring anu ngabuking tempat, kuring anu ngajak dahar di dia, na anjen bet milu riweuh masalah faktur, anjen geus ngarugikeun kuring, faktur eta geus eueuh gunana keur sasaha. Udin seri, kuring teu nyaho niat anjen jeung teu ngabejaan kuring, anjen kuduna nyarita samemehna ka kuring. Terus ku Udin faktur disowekeun jadi 2, sapotong dibikeun ka Jajang. Sabab satengah faktur ieu milik kuring, jadi uyahna bagi 2, yeh keur anjen, buru sakuan. Nempo faktur disowekeun, Jajang ngajerit dina jero hate, terus diuk leles, kerdirina jelas karugian gede, dina kaayaan normal, Jajang teu sudi ngaluarkeun sapeser-peser acan keur neraktir maeme jeung batur-baturna anu kungsi sapanti, ayuna, sarua wae Jajang geus neraktir genep urang. Jajang hanjakal panggih jeung Udin anu dianggapna mawa apes, Mercedes-Benz jeung paeton ruksak kudu diomean, jaba kudu meuli paeton anyar keur murat, ayuna rugi deui 10 juta, rasa cecepna ka Udin anu memang geus matri ti baheula beki angot. Sanajan tara nginum, Udin nyicikeun sesa sampanye kana 2 gelas, hiji disodorkeun ka harapan Jajang, sagelas diangkat ku manehna. Urang tos Jang, nuhun kana kabageran anjen jeung kuring geus neraktir dahar peting ieu keur nyugemakeun sarerea. Jajang nepak gelas dina lengan Udin bari baet, kuring teu hayang tos jeung anjen. Udin seri, ulah ambek Jang, ieu inuman mahal, dibeli ku duit anjen, lebar lamun nepi ka bahe atawa teu dibeakeun. Jajang ukur bisa kekerot, kaciri dadana renghap ranjuk nahan ambek lantaran ngabayangkeun karugian anu kudu ditereina peting ieu. Buburu Jajang ngaregot sampanye anu disodorkeun ku Udin nepi ka beyak, gelas dina lengan Udin oge direbut terus diuyup nepi ka beyak, geus kitu sesa daharan anu masih aya dina meja oge didahar deui. Jajang jadi teu ikhlas lamun daharan eta kadahar ku batur. Ayuna, harapan Jajang pikeun bisa ngahasilkeun duit iwal ti Jojo, kabogona jeung calon mitohana Jojo. Jadi ukur Jojo anu dibageran sarta diajak meakeun sesa daharan, nu sejen ukur silih reret bari ngalalajoan kalakuan Jojo jeung Jajang anu ngahanca deui daharan dina meja. Udin mah teu paduli, Udin nanya ka Maemeh, "Ma, janten kumaha kaayaan panti ayuna?" Maemeh ngarahu, "Kurang hade Din, saprak dijieun yayasan, loba budak titipan ti polisi jeung orok anu teu ditebus ku kolotna ti rumah sakit sarta ngahaja dipenta ti galandangan-galandangan lantaran teu kaurus, dinas sosial ukur mere biaya ala kadarna, saleuwihna jadi beban panti. Sabab kalau loba anak balita, jadi pengeluaran panggedena keur meuli susu." Udin oge nempo sorangan jeung ngarasa sedih waktu dibawa ku Wiwin pikeun ningali barudak anu cacat, korban akibat kejahatan, sarta belasan orok anu keur diasuh ku 3 pagawe. Udin boga tekad hayang milu ngabasmi kejahatan anu geus ngarugikeun barudak anu sakuduna jadi penerus bangsa. Kaayaan barudak anu cacat eta leuwih sangsara tibatan barudak yatim piatu biasa sapurti dirina. Udin onaman ukur kalengitan kolotna, tapi maranehna geus kalengitan panca indera jeung masa depana. Udin ngarau bari netep Maemeh, "Ma, teu kedah hariwang, wengi ieu sacara pribadi abdi nyumbang 1 miliar, kapayuna ulah asa-asa nyarios ka abdi upami panti peryogi nanaon, abdi oge bakal ngajak rarencangan-rarencangan pengusaha pikeun nyumbang dana ka yayasan sacara rutin." Kabeh jelema langsung kolohok teu percaya, Ici anu aya di gigireun Udin oge kerung, tapi lain kerung teu satuju, justru Ici muji kana kanyaah Udin ka panti, ngan Ici teu ngarti, di mana Udin boga duit loba, 1 miliar jelas lain duit satik. Udin oge ngararet ka Jajang, "Jang, anjen boga 3 mobil jeung 5 miliaran, anjen moal nyumbang, sabab ukur urang duaan anu ayuna bisa disebutkan geus sukses, anu sejen mah masih kudu dimaklum." Pas Jajang ngadenge Udin rek nyumbang 1 miliar, jelas Jajang teu percaya, Jajang jebi. "Din, pangangguran modal anjen rek nyumbang 1 miliar, ulah ngimpi ei, 1 miliar teh loba, lamun ukur ngomong atawa ngajangjikeun, kuring oge bisa." Udin seri, kuring tara ingkar tina omongan sorangan, sakali kuring janji hartina kudu dilaksanakan, teu saperti anjen, ele balap terus nabraken maneh,
Hirup anjen mah salah kaprah jang, nyumbangkan mobil ka panti embung padahal aya pahalaan, tapi micen duit ka bengkel pikeun ngomean mobil anu eueuh pahalaan daek, pan ngaco hirup siga kitu mah. Jajang jamedut, saha jelemana anu ikhlas nyumbangkan mobil miliaran hiji-hijina ka panti, komo ningali Udin anu kacirina kabeh sahandapna, matak Jajang kakek teu percaya Udin bakal nyumbang samiliar. Jajangnya kakak, ayeuna kuring nanya Din, maneh nganggur, dahar masih diparaban ku pamajikan, mobil atas nama pamajikan, harta maneh naon, ti mana boga duit samiliar keur nyumbang. Baron oge nyarita ka Udin sabab sarua teu yakin, Din, ulah loba carita anu matak nyugemakeun batur bari bohong, anjeun dosa geus ngabobodo batur, teu kudu sombong lamun ukur bisa ngomong, buktikeun heula. Udin seri, lamun kuring bisa ngabuktikeun, aranjeun rek sarua nyumbang, atau ukur bisa ngahina kuring. Jajang jebi, ukur ngomong mah kuring oge bisa, anjeun samiliar pan, oke, kuring 2 miliar, naon deui. Salian ti Jajang jeung Baron, anu sejen mah percaya ka Udin, pamajikan Udin digawe jeung boga BMW, biu kasaksianku sarerea bisa mayar dahar 10 juta, jelas kaayaan ekonomi Udin alus, jadi teu mustahil Udin bisa nyumbang samiliar. Ici oge percaya pisan, bisa wae tanpa sakanyaona Udin geus dudukun deui sarta aya anu mayar mahal. Bet villa oge dibere ku Salman lantaran hasil dudukun, jadi neangan samiliar mah pasti gampang keur Udin. Ma Emeh jeung Wiwin oge yakin pisan, sabab diantara kabeh anak asuh Ma Emeh, ukur Udin anu tileletik tara ngabohong, kawentar jujur, ngan ukur Udin oge anu bisa ngabiayaan nyagerkeun Ma Emeh tina gringna. Ici Noel ka Udin bari ngaharewos, akang dudukun di. Udin ungguk, nyai inget waktu Paul menta tulung ka akang pikeun ngaramal usahana, Paul mayar samiliar ka akang. Ici kerung, tapi hatena mah regrek, ka Paul oge akang tega nagih biaya. Udin seri, akang teu ngahargakeun, tapi Paul maksa mere. Ici nyusut kes sang dina tarangna, Kang, abdi tos nyebatkeun, lirenan ngadukun, eta namina panipuan, abdi teu hoyong akang tinemu sareng masalah. Udin seri, salila akang teu maksa sarta anu merena ikhlas, eta halalnyi, jeung akang oge lain nipu, ulah hariwang teuing, akang oge nyaho bener jeung salah. Udin ngararet ka Jajang, lamun kuring bisa ngabuktikeun samiliar, naha anjeun bisa ngabuktikeun 2 miliar. Jajang buburu ungguk, enya, keur naon kuring bohong. Tungguan, kuring rek ngarekam video keur saksi, anu rek milu ngarekam, sok rekam babarengan, tembal Udin bari nita Icih ngaluarkeun ponselna sangkan ngarekam, harita 5 ponsel geus siap nyorot ka Udin pikeun ngarekam. Udin langsung ngomong kalayan tenang, guys, kuring Udin ayeuna keur dihayat bareng jeung pangurus panti asuhan Al Mubarok nyaeta Ibu Emeh jeung Ibu Wiwin. Kuring rek nyumbang samiliar ka Al Mubarok, digigireun kuring aya pa Jajang ti perusahaan Mutiara Asuransi. Anjeunna oge rek nyumbang 2 miliar, video ieu bakal diunggah dina YouTube, netizen jadi saksi, lamun salah saurang diantara kuring jalir, kuring duaan sanggup narima panghinaan ti kabeh netizen sadunia, jangan lupa like, subscribe, comment and share. Jajang ungguk, bari mencrong ka kamera, kuring Jajang, Pa Udin bakal nyumbang ti heula, mangga Pa Udin, dikawitan. Jajang acan sadar yen anu dilakukan ku Udin serius, Jajang masih nganggap Udin keur ngajieun lulucon. Udin nyabut 2 lembar cek pamere ti Paul tina dompetna bari ditembongkeun kana kamera terus dipasrakeun ka Ma Emeh. Guys, ieu ti kuring 2 lembar cek sanilai 10 juta jeung 80 juta, mangga Ibu Emeh ditambi, cek tiasa dicairkeun iraha wae, anu 800 juta ditransfer langsung ayeuna kana rekening yayasan, cuk Udin bari transferkeun 800 juta tina rekeningna anu saldona 219 miliar ka rekening yayasan Amal Al Mubarok. Telila ponsel Ma Emeh disada sebagai tanda transfer geus asup, ku Ma Emeh bukti terkirim dina layar ponselna ditembongkeun kana kamera. Jajang ngarebut cek tina lengan Ma Emeh, guys, cek ieu diragukeun kaasliana kudu dibuktikeun. Udin seri, terus nelpon Paul bari loudspeaker diaktifkeun. Kang Udin, aya anu tiasa dibantos, Paul, hampura kuring ngaganggu, cek 100 juta ti anjeun, kuring poho nunda, bisa teu anjeun transfer 100 juta ka rekening yayasan Amal Al Mubarok ayeuna, lamun cek geus kapanggih, ku kuring dipulangkeun ka anjeun. Mangga Kang, diantos sakedap, abdi muka heula website yayasan Amal Al Mubarok, ku margi bade disumbangkeun kangge amal moal 100 juta, ku abdi ditambihan janten samiliar langsung dikintun ayeuna keneh, Kang Udin teu kedah ngawikeun cek ka abdi, eta tos janten milik akang. Udin nutup telepon. Telila ponsel Ma Emeh disada, Ma Emeh nembongkeun deui layar ponselna kana kamera, katempol jelas samiliar geus katarima, kaciri cimata nyalangkrung dina panon Ma Emeh jeung Wiwin, rasakanya Udin ka kulawarga anu aya di panti memang sakitu gedena, nepi ka Ma Emeh teu bisa ngucapkeun nanaon deui, nyambung.